Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan wilujeng sumping di channel Agginesta Official, channel ilmu pengetahuan dan budaya Sunda. Sampurasun kanggo kasadayana mitra Baraya Sunda di mana bae ayana. Alhamdulillah urang tiasa patepang deui Pak Amprok Jonghok dina ieu channel sejak ngabahas deui perkawis. Ngalajengkeun video anu sata acana nyaeta dina video cara ngadamel rumpaka sawer panganten sunat. Nah, dina danget ayeuna simkuring bade majeng kana langkah anu kadua. Satu tasna kamari urang tos mikawanoh non anu disebat pupuh sareng pupuh kinanti anu dijantenkeun ugeran dina ngadamel ieu rumpaka. Tah ayeuna mah urang langsung kana prak-prakanana cara ngadamel rumpakana. Tangtosna seueur pisan anu tiasa digunakeun dina ngadamel rumpakana tiasa ngemutan nyalira atanapi ninggal tina Google oge seueur. Nu penting mah engke hasilna kedah saluyu sareng ugeran anu parantos ditangtoskeun nyaeta pupuh kinanti. Masih emut kan kamari ugeranana teh pupuh kinanti teh guru lagu atanapi guru wilangan teh nyaeta 8U, 8I, 8A, 8I, 8A, 8I. Nah, langsung bae urang kana prak-prakanana. Panginten sambil ngantosan mangga kuring panguterkeun lagu Sabilulungannya ya nganggo laguna Sabilulungan simkuring bade nyerat heula. Tah pamiarsa sareng baraya sadayana upami urang bade ngadamel rumpaka tangtosna urang kedah ninggal heula bagian-bagianana kitu nya. Aya bagian anu disebat pembukaan, aya oge batang eusi, oge aya panutup. Nah, kanggo batang eusina tiasa dugi ka 5 pada atanapi 5 paragraf. Kanggo pembukaanana tiasa 2 atanapi saparagraf. Kanggo penutupna tiasa saparagraf atanapi sapada. Ayeuna simkuring neme ngadamel bubukana heula nya baraya. Ya simkuring parantos ngadamel rumpakana sapada. Nah ieu teh minangkana mah nembe bubukana dina rumpaka sawer. Ieu tangtosna seueur pisan anu nganggo kalimah-kalimah sapertos kieu dina rumpaka sawerna. Mung kumargi ari sawer mah da sifatna universal, maksadna anonim gitu henteu puguh atanapi teu jelas saha nu ngadamelna. Janten urang tiasa berkreasi ngadamel rumpakana. Mangga urang bacakeun heula atanapi urang kawihkeun heula nganggo pupuh kinanti. Sawer panganten sunat sapada pupuh kinanti. Bismillah abdi nyalindung ka Gusti Nu Maha Suci, Pangeranu murbeng alam, nu kagungan mulas asih pikeun sadaya manusia. Allah anu Maha Suci. Nah, eta sawios rumpaka bubuka dina sawer panganten. Ieu tiasa dianggo saleresna mah dina panganten biasa atanapi panganten sunat. Ieu mah panginten gumantung kana urang situasi sareng kondisina nuju nyawer di mana. Tah, kitu panginten cara ngadamelna teh urang tiasa milari rumpakana tina Google atanapi ngemutan nyalira. Langkung gampil tina Google seueur ninggal contona. Tah sakitu heula panginten videona kemah dina video anu salajengna atanapi bagian katiluna mah urang ngadamel kirang langkung 5 dugi ka 7 pada anu ngajanrenkeun ieu pupuh teh lengkap supados tiasa dipraktikeun atanapi tiasa dianggo kanggo baraya sadayana. Hatur nuhun kanggo anu parantos nongton videona simkuring ngemutan kade lali kanggo like sareng subscribe. Margi like sareng subscribe mada gratis saur batur oge. Janten ngantosan naon bae ngantosan naon deui mangga langsung bae diklik tombol subscribe sareng like. Nah, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.